tanda kewalian tanyakeun ka nu nyaho ulah ku urang sorangan ji atuh aya ciri lah tuh kalian ku kumaha ge Atlas aya merekan Atlas BHS aya merekan BHS Gajah Depa aya merekan je ku urang diganti merekna Gajah Picen ganti ku merek BHS kadeulekan ku batur ge himeng cek batur teh isi BHS dia asana lain mah kos jah kesakannya ho aing mah Gajah duduk tapi merekna BHS aing tak anu edan apa nu make ieu asana aing wani taruh imah lain BHS kan ngomong kos kieu mah ngaringkel kieu BHS asal tas diuk we ngaringkel lain asana kajeun gua kumaha ge ieu jelema ieu hayang boga BHS gan teu kabeli geus nyona maling merek nu batur jaga itu mah kos kijang make merek Lexus haye jelema di tol gua sok neulekeun we Avanza tapi merekna Lexus gua bingung ieu ieu Avanza Lexus leutik amat sih merekan ku nya Lexus aya di dinya tah meunang meuli meureun di bengkel Lexus eta teh maksakeun amat ku hayang-hayangna ka Lexus beureunanan najunya na meuli eta tatu sasar lain mah lain bae kajeun di merekan Lexus atuh lain bae kajeun teuing di merekan kitu BHS atuh lain bae ieu ge sarua di udeng-udengan di jubahan lain wali atuh lain bae gitu kajeun teuing di merekan kuari make merek Gajah Duduk tapi BHS asli merekna Gajah Duduk nu geus nyaho ka BHS mah moal kasaliru even ieu mah BHS tapi merekna Gajah Duduk teu kaharti aing mah ieu kajeun kumaha ge ke kumaha mimitina ieu kumaha mimitina di urang dicekel di deuleu teu kudu dicekel anu nyaho maka BHS teu kudu dicekel kieu di deuleu doang eta mah kajeun ku BHS tah mah kajeun tapi merekna ieu Gajah Duduk lah salah ngamerekan kajeun ku kumaha ge moal kaliru jelema nu nyaho ka BHS sakali BHS bae ganti merekna ku Gajah Duduk Gajah Depa Gajah Lari BHS bae eta carita samping wali sarua bae teu bisa di naon ge di udeng-udengan hayang abe pajar wali di udeng-udengan teu bisa mendak aya Habib digendeng ku Habib duaan ajunyana nu digandengna peureum bae datang ka imah datang tawasul bae teh dititah teu naon ge ila hadarat marhaba nyana di dinya aju geus beres urang datang ka dinya pajar sieun meureun urang di bejaan ini majlub kiai teh podol sero mah majlub teu leumpangan digendeng ujung-ujungna harus ada uang 9999 mah maju bau ka duit ieu loba Habib sia tah besi ka imah ente ka ustad tinggalkeun mun wani rante ye cenah Habib tinggal Habib mamajuban sia ulah moal kaliru majub ai asli madalain koski itu atuh teu wau ka dunia majub teh artina majub teh kang den tarik pikiranane saking dunia maring Allah jadi orang inget maring dunia orang inget 9,9 orang inget engge gue wali sumungkonon gue wali mah majub teh jajaba itu kang den tarik pikiranane jadi nyana teh geus leupas tina dunya ka Allah ieu mah di majub jabub tungtungna duit eta beres lain kitu ieu mah keur nyaritakeun lain Habib bae sanajan ahwal ge ulama majuban edan beneran meureun lain majub tah mah ye Gus Dur teu make kopiah Gus Dur make kaos sakeu Gus Dur make kacamata Gus Dur kadang-kadang make celana panjang wali mah wali bae urang di udeng-udengan make jubah boh hebat jasa beh sorban na ge 3 kos nunduk dagang sorban meureun teh mah lain ulama ke jubah ieu mah keur nyarita moal kaliru endek mah kae masalah ieu keur carita asli nawali ku bangsana kanyawan deui ieu keur carita sirrul asrar jadi rahasia kamaripatan
jadi orang besi hayang maripat sebab makrifat eta salah satu rahasia anu hese dibogaanana dipanggihanana diraihna kecuali ku jelema anu dibere bae ku Gusti Allah. Wallahu a'lam tatadina kumaha kok dibere makrifat sebab di jero hatena teh asa aya bae Allah. Tatadina meureun kumaha kok bisa kos kitu sih di jero hate teh aya Allah bae. Ketika neuleun nu kadeuleu Allah, ketika ngadenge nu kadenge Allah. Eta kan bahasa lamun ku geus kapaham ngarasakeun maksudna lain kitu ngan eueuh deui bahasa ieu ti kos kitu hese ngabahasakeunana engkena besi hulul teh kumaha Allah teh aya di awak urang hulul murtad sia urang deuleu gunung nu kadeuleuna teh eta teh Allah berarti Allah teh gunung hulul ngaranna murtad sia ngan eueuh deui bahasa mantap kudu diajikeun. Lamun urang maca buku baik, maca kitab baik bisa hulul. Ieu lah nu dikhawatirkeun. Sebab naon? Sebab di diri urang teh aya Allahan. Atuh Allah teh aya di diri urang, neangan Allah mah di diri urang baik. Atuh berarti aya Allah di diri urang. Aya Allah mah ngancik atuh Allah di diri urang. Nya, atuh bakawadahan Allah di diri urang. Bener. Atuh hulul ngaranna. Hulul teh menggon, atuh murtad sia. Ini kumaha atuh cenah kieu yang mah puyeng emang ngaji puyeng bos gimana ngaji puyeng iyalah supaya urang ulah hulul supaya urang nyaho minimal kana marifat anu aya di jero batin urang bakal dicaritakeun ku Tuhan Syah Abdul Qadir ku ahlina anu engke urang nyampekeunana ulah ngabohong kumaha ngabohong teh jelema nyaritakeun jeruk kemudian can pernah ngadahal jeruk aja guna diceritakeun we jeruk amis ya. Kos kumaha si jeruk eta kos kitu pernah ngadar encan. Blaon kan. Kos urang Arab can pernah ngadar kadu aju caritakeun kadu. Ngunoh sok nyono kadu cenah. Bohong kan ngaranna. Iki sarua. Nyaritakeun marifat urang da can marifat atuh bohong. Atuh kieu deuk ngabohong aing deuk ngabohongan sia bae pokona lah. Percaya Allah teu percaya Allah. Atuh urang mah ieu grup ngabohong ieu. Gak masalah. Itu saya dek tak dek gitu dek tunggu itu saya amat. Saya kieu uci mah cenah mah ngabohong. Atuh ulah didengekeun ku sia balik. Saya amat sih. Ieu kita hese. Ngaji jurumnya mah babari kadeuleu kaotakan. Ngaji alfiah kadeuleu kaotakan. Ngaji samsiah kadeuleu kaotakan. Mukhtalitat orang kercerita kok dia mukhtalitat gampang tuh bagus gitu mah kadeuleu kaotakan jamul jawame dikumis teman-teman kadeuleu kaotakan tapi marifat papan teu kadeuleu aya di relung-relung hati ya Allah ya Rabbi ieu nu hese ge tapi kanyahoan jelema nu marifat bakal kanyahoan ku nu marifat deui sebab ngabangsanya na hansip jeung hansip ngabangsa ieu nu bakal dicaritakeun rahasia kamakrifatan aya dina kitab ieu beuh pokona mah urang geus ngaji ieu jadi wali kabeh diaminan ge moal atuh sanu nyaho ya itu rahasia Allah. Lamun Harun Ar-Rasyid seorang raja jadi wali. Lamun eta itu garong begal ngabegal Tuhan Abdul Qadir jara di wali. Ih. Aneh begal jadi wali. Weh, tuh komo urang. Terjadi raja terjadi begal. Ya, begal lain, raja lain, wali lain. kudu bari nyantai ngaji ilmu kawalian mah naon sebab hese teh maksudna kumaha supaya tercerna sebab hese teu maksud seserian tapi eta seri sorangan urang jadi berarti kan edan atuh jadi wali emang urang ngahajar henteu aja jadi wali teh jadi wali sorangan
rahasia Allah almun Allah geus endek mere nur ilahi kamaripatan ka hiji hambana tuh bapak ieu Allah mah je emang kumaha gitu sarua jeung endek ngaislamkeun hamba Allah tadina tokoh Kristen di urang aya tokoh Kristen saha coba ayo anu putih bukna ya nu putih bukna teh anu kumungna wah Kristen pohara misionarisnya na teh di Indonesia ieu di Indonesia ayo saha siap kos tu pinter tapi bodoh kos tu bakal nyaho tapi henteu ayo coba ayo saha anu bukna putih sok make batik di televisi tokoh Golkar baheula weh pohara jasa terus nyana memulangkeun dana-dana tipatikan asup Islam kawinlah jeung seorang wanita kemudian akhir hayatna kadenge ku kabehan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bingung kabehan hidayah datang saha coba yo Sudomo siapa kosu pinter tapi bodoh kosu nyarah tapi henteu poho cenah kiai geus dihampura ku aing poho loba hidayah mahal kan Sudomo boh lain lalagan masjid kita dijadikan gereja bangun gereja Sudomo lain lalagan utusan tipatikan ka dia misionaris lain lalagan berhasillah Sudomo tetapi nyana ngadengekeun ceramah ngadengekeun petua ti saha baheula anu jadi mui kolot urang seberang aya di urang sah profesor sah almarhum baheula anu tenar bukuna ge loba Hamka tah rada deureut teh sia rada jawaban tah deureut sakitu mah sabab masuk Islamna ngadengekeun ceramah seorang kiai kemudian nyana ngadeketan Hamka terus ngobrolnya jeung Hamka satu kedua di Sekebumi aya seorang kiai ialah guru kula di Ciberem angsa dili ngobrolnya na tiga di Garut ngobrol deui jeung seorang pakar hidayah datang deui kumaha tuh Masya Allah nyulusup ka jero aten asup Islam terus koleksi kiai koleksi ceramah kitu kiai anu asup ka jero hate kunyana diabadikeun ye hidayah asup deui kumaha geus puguh eta kamari ieu kemudian kuari eta Paulus asup Islam Benediktus asup Islam itu itu hidayah mahal sanunya jangan diangkat jadi wali sebab nu ngislamkeun ge wali ai coba eta nah ieu keur carita urang ulah leutik hate lamun ku Allah geus dibere cahaya ilahi set ka jero hate urang aya kaindahan neuleuh dunia teh okos cai di daun tales eta mah rahasia pribadi mangga bae percaya neuk teh sabodo seakan-akan dunia hina di benak hati seseorang anu geus aya cahaya ilahi ngan nyana tuh biasa beda kumaha tuh jata mah rahasia hese nyaritakeunana di dieu lah di benak hati terus makin ka ditu makin ekstrim tengah aja sebab naon dorongan daripada batinnya na sabodo teuing deuk percaya da teu kos kitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala henteu dibuat-buatnya nama kos kituna lantaran aya di jero hatena urang mah sakali ceramah saudara-saudara hati-hati dengan pemerintah kita sebab pemerintah kita ini blok awas ya jahat pemerintah kita toel ku bupati bere duit saudara-saudara kalau tidak ada bupati bagaimana ini negara kita itu kipudoli blon cikemeh mah ceramah kadege ku urang pohara barang ditoel lain deui Habib Roza ke pendopo unggal minggu
Cak Habib Rojak, saya mau ke sono juga, mau zikir. Kayak podol zikir. Nggak ada masalah sih. Tuh kan. Nah iya. Itu rahasia. Tapi wali lain kos gitu. Sekali haram, haram. Sekali halal, halal. Tidituna halal jadi haram, haram jadi halal. Itu wali. Boleh. Korupsi saudara-saudara haram. Tidak boleh korupsi. Ya. Haram itu hukumnya. Toel. Kalau tidak ada sogok-sogok mau bagaimana majunya negara? Ini kan bukan korupsi, masalahnya cuma pelancar. Sial jasa. Pelumas. Iya, jadi kan kalau motor mobil tidak pakai pelumas, tidak oli, nggak jalan. Di negara kita juga sama. Kita mau masuk universitas tidak ada pelumas, ya tidak masuk. Itu mah bukan sogok menyogok namanya, cuma sekedar pelancar aja. Toel deh ikunya. Nggak apa-apa sebenarnya dulur-dulur. Beki parah baik. Blon dah jelema. Iya, akibat jelema moderat lain jore moderatna, tapi otak ngeresna.